Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneuh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka semuan kitu we atuh eta mah ulah kirang-kirangnya hapunten we Ki Udi Jang Amir oge kintun salam we ka Jang Haji sareng ka Nyi Haji. Insyaallah Pak Haji. Ki Udi bari ngasongkeun leungeunna nya kitu deui Mang Amir. Sungsong sasalaman jeung Pak Haji Qadir. Anu saterusna jerat-jerut tarurun deuk mulang deui ka lemurna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu ari kisah Hudi katut Mang Amir geus arindit. Ana gantawang teh Pak Haji Qadir ngamek ka Jang Husen. Teu sirikna dibudalkeun kabeh amarahna. Beak koredas Jang Husen disengklek-sengklekeun. Malah teu sirikna diusir-usir, ditunjuk-tunjuk supaya nyingkah ti imah. Pokna oge kajeun teu boga anak. Percuma aringan ngawiwirang mah kakolot kanu jadi kolot. Sedang ari Mah Haji mah ngan ukur sesegruk mireungeuh Jang Husen diamek bebeakan teh. Puguh hatena mah kacida bingungna ka anaknya tapi ari talajakna matak ngerakeun. Tumrapna ka Jang Husen diamek teh kalaka siga nu nangtang. Memang ari ngalawan mah henteu. Tapi manehna teu antepalah dikecilik we turun ti imahna ninggalkeun bapana anu terus-terusan ngawak-wak. Bogoh we atuh. Katampana ku Pak Haji Qadir teh lain deui nambah-nambah amarahna. Manehna nepi ka gegantawangan ngusir nya-nya. Jang Husen teu meunang datang deui ka imah. Paruli teuing teu menang balik deui oge. Jang Husen ngagarentos di jero hatena. Bari terus ngagidig muru ka imahna Ki Jalal. Kasampak teh Ki Badra keur pating harulang jeung Pajagra. Nah ana gantawang teh Jang Husen ngamek ka Ki Badra. Di dituna mah mepeus keuyan. Sarta tungtungna Jang Husen ngajujurung ka Ki Badra jeung ka Pajagra supaya nyusul kisah Hudi katut Mang Amir. Kudu diwarah cenah. Bogan geus ngadoni ka bapana. Teu beda we ti anjing-anjing pamorowan anu dikeprak ku dununganana. Pajagra jeung Ki Badra teu ngalobakeun di pamolah. Duanana ting balecet lalumpatan muru jalan anu ka Cipancar. Ongko kabita kururubana deui. Lantaran pokna tadi lamun maranehanana bisa ngawarah kisah Hudi katut Mang Amir supaya ngajahjar kumanehna deuk dibere duit minangka pamulang tarima. Bogoh we teu lila oge geus kasusul sarta teu antaparah deui kan gapruk we duanana ditarajang. Mun Pajagra narajang ka kisah Hudi Ki Badra mah ngahanca Mang Amir. Perep-perepna teh mani ngahariuk.
matak paur nu borangan. Ai. Naonan cenah teh ha? Teu rada siwah mah. Ki Saudi kagentak ngalegot micen paneunggel. Sanajan bener Ki Saudi teh beunang disebutkeun wubudon. Tak kencana rada dengdek urut bareto ditanda satea ku Bahrawi. Tapi ari gerakanana mah tetep rancingas sarta kesit teu bisa gampang-gampang diragap kudu jadi lawan. Alah, montong loba nyapluk sia. Teu masa sia geus ngegoreng Cep Husein ka bapana. Pajagra morongos berhiuk dewe nyebrutkeun pereupna lantaran panarajanga nu mimiti kabuktian nyamos teu keuna kana sasaran. Kutan iya cucungikna andalan si Husein teh. Ki Saudi ngagentak ngawangun pasangan tapak jalak. Sabrut teh beureup katuhuna ngadius deuk notog iga. Rokaya. Pajagra sakilat ngagilir ngenca bari rikat narik deui leungeunna anu saterusna ditilepkeun deuk dipake ngababuk careham lawan. Tapi Ki Saudi oge teu kurang-kurang kesitna. Ngagentak manehna narik suku kencana ka tukang ngabarengan malikna badan nyerong ngenca. Yuk. Tenggelan kepang leungeun katuhuna deuk ngahanca si kulawan anu geus manco. Pajagra ringeus kana gerakan nu jadi lawan. Ret, siku ditarik. Bari deus we nyebrutkeun peureub kencana. Ki Saudi kapaksa ngagerung lantaran peureub lawan teu bisa disingkahan deui ngagejrot kana carehamna. Lebok sia setan. Pajagra ngagorowok bari paparahna mah deuk mindo ku timpugan leun katuhuna. Tapi Ki Saudi sanajan bari nyanyautan carehamna, mana rikat ngajengkatkeun suku kencana ka tukang. Kilap ngenca, plos. Tonjokan Pajagra nobros angin. Hiuk, des. Pigeulang eungeun Pajagra dihanca ku tenggelan kepang. Hiuk, cerot. Peureub kenca Ki Saudi awer jeung gadona Pajagra. Ayeuna mah Pajagra nu ngagerung. Jebrod deui. Peureub katuh Ki Saudi ngahanca carehem Pajagra anu beulah kenca. Pajagra ngagerungna beuki tarik, bari badana ngadangheak ka tukang. Ya, cedak. Beteungna ditimpah dijejek koleap. Blak we. Pajagra nangkarak bengkang. Kontan Jagra, ku aing dibayar jeung rentenna deuleu. Ki Saudi ngagorowok, bari jorela teh luncat nu maksudna deuk najong sirah. Gelo sia. Pajagra ngagentak ngagorentelkeun badana, gurinjal hudang sarta langsung ngadiuskeun peureupna. Ku kituna mah Pajagra teh kahitung kuat oge. Sakitu ditoron di hujanan ku panimpug tapi masih kana bisa hojah. Malah jigana teh kalah ka beuki garang. Buku sia anu edan. Ki Saudi ngahualkeun bari ngajorelat ka tukangan Pajagra dina gerakan panggal mui. Hiuk. Jurusna ngadius deuk ngahanca punduk. Rokaya. Pajagra teu cileureun. Karasa hiukna angin anu nebak ti tukangeunana. Ku kituna ngagentak manehna malik 80 derajat. Gerelat. Peureub nyampeuk. Kilap. Pajagra ngabalieurkeun beungeutna. Bareng jeung ngeplosna peureub lawan. Hiuk. Leungeun kencana deuk notog dada. Kilap. Ki Saudi nyerong ngenca. Narik leungeun. Bari langsung diteunggeulkeun kana pigeulang lawan. Ngan bae Pajagra oge. Sakali ieu mah bener-bener rancingas nitenan gerakan lawan. Rikat ngagilek ngenca. Narik leungeun ngabarengan ngangsrona su kenca ka tukang. Hiuk. Leun katuhuna nyebrut dibarengan ku ngangsrona deui su kenca ka hareup. Cerot. Temis deui ngahanca gado. Ki Saudi ngagerung anu ngadua kalian. Tius. Beureub kenca Pajagra nyuruntul deuk dipake mindo gado. Ngan bae Ki Saudi oge. Teu hayang gadona dihanca deui. Sakali ge geus karasa asa nyengsol. Atuh sakilat manehna ngalolapkeun badana, gerelat ka katuhun lawana. Bari langsung nyebrutkeun peureupna kana kemplong. Nu tumerapna ka Pajagra. Magero ngarasa eungap nu lain dikieuna. Sarta samemehna manehna bisa naon-naon. Ki Saudi geus ngajorelat manten ka tukangeunana dina gerakan panggal mui. Hiuk, jebrod. Ayeuna mah peureupna teumis deui ngahanca punduk. Solontod. Pajagra deuk tikusruk. Tapi manehna masih bisa ngawasa badana sarta ngagentak malik. Tapi Ki Saudi teu micieun kasempetan hade. Gerelat manehna luncat bari nyamberkeun deui peureupna. Pajagra ngabalieur
satekah polah nyalametkeun beungeutna. Tapi perep kenca Kisah Hudi teu kanyahoan geus ngatius crot kana careham. Deag-dag Pajagra deuk ti jengkang. Tuh angeunna dibeset. Hah? Pajagra ngaheujeun. Hiu crot perep katuh Kisah Hudi nyusul tepus kana gado. Blak we Pajagra ragragna nu ngadua kalian. Kanca dangu sadayana di pihak Mang Amir anu keur patutunggalan jeung Ki Badra teu kurang-kurang ragotna. Ki Badra tetela meunang tanaga, tapi Mang Amir gerakanana estu lingasnaker. Ku kitu teh mah manehna teh sajabana nampak panggembleng tinu jadi bapak. Oge teu saeutik elmu panemuna pamardaka anu geus kapimilih ku manehanana. Nu tumarapna ka Ki Badra ayeuna teh teu wudu matak nimbulkeun ripuh oge lantaran lawanna teh hese naker diragapna. Malah manehna sorangan anu mimindeungna kabeunangan. Montong babalik tetan si Amir. Tande deuleu perep aing. Ki Badra ngagorowok pinuh nafsu bari sabrut teh manehna ngadiuskeun jurusna. Ulah kalah kapacatrek Badra. Ketrukeun anggur mah pangabisa sia teh ari hayang ngaragap awak aing mah. Mang Amir bari ngagentak ngawangun gerakan bahe kele. Sret suku kencana ditarik ke tukang ngabarengan gilek awakna nyerong ka belah kenca. Hiu cedak. Dengeran kepang leungeun katuhuna ngahancak bitis Ki Badra anu belah kenca. Waduh. Darah sia. Ki Badra ngajarete bari nyengir lantaran cokorna asa potong. Ih, montong nyengir kaosku da Badra. Geuleuh deuleu. Mang Amir ngasrodkeun suku kencana ka hareup. Bari kaayaan badana masih keneh ngayapak di handap. Sakilat ngajurung kunung nangtung bari ngadiuskeun perep katuhuna. Crot. Nganca gado. Yuk perep kencana ngabelesur sarta ngagejrot kana carehamna. Waluh. Ki Badra ngalengak jebrot we deui beuteungna ditejeh ku dampal suku jebrang. Ki Badra kawas keur ngahanju blak we nang karak bengkang. Tapi tetela kanca. Ki Badra masih keneh tahan. Urinjal manehna hudang deui bari serat we mesat bedogna sarta porongosna mah masih keneh cukup matak muringis budak borangan. Sugan kudu dicacag sia. Ki Badra bari tantep parah deui hiuk we ngahambatkeun bedogna. Atuh puguh we. Mang Amir teh lain deui ngaranjugna. Puguh manehna mah lemor teu sosorenan. Piraku we keur jadi utusan make sosolegrengan yoren bedog mah. Begituna manehna ditarajang ku Ki Badra teh ngan saukur bisa cungcat-cingcat we nyingkahan seseukeut bedog. Saeutik oge teu wani nakis. Puguh lain takis-takisan leungeun lemor. Kisah Hudi nya kitu keneh. Peta polana teu beda we ti Mang Amir. Lantaran manehna oge sarua pada lemor. Sedeng Pajagra geus ngagunakeun bedogna. Peta lakuna estu ning matak pikas bere naker. Bedogna suat siat subat sabet meh-mehan nigas beuheung. Ontong balik cetan sia setan. Pajagra bari ngahiukeun deui bedogna. Kisah Hudi sakali ieu mah jempe teu males nemalan. Cerat manehna ngagunakeun gerakan panggal muih. Tapi teu ku hanteu. Sukuna ngadon ti ku dawet kana akar kai anu nyalagrang kana jajalaneun. Atuh teu minge deui. Gobut we Kisah Hudi labuh ragragna nang kuban. Modar si ayeuna mah. Pajagra giak bari ngagentak ngahiukeun bedogna deuk narok sirah. Aduh. Kadadak Pajagra ngagero bari bedogna ngoleweng ka gigir sarta pluk we ragrag. Mang Amir ngagentak malik lantaran anu disangkana mah Kisah Hudi nu ngoceak teh. Ogo we kasempetan hade pikeun Ki Badra. Ngagentak manehna nyebutkeun bedogna. Tapi mata kaget bin ajaib. Ngagorowok teh Ki Badra ngagero ngowong. Teu beda we ti anjing di papeg hulu. Oge bedogna sarua deui pada-pada ngoleweng sarta ngoleweng ragrag kana taneuh. Lain ketak lalaki Jagra Badra ngagunakeun si sosoranganan. Kadenge anu ngagorowok bari dibarengan ku ngahahah. Ogo we sararea oge taya nu teu ngaranjug. Ret opat pasang panon manco kanu kakarang ngurumuy tina tukangeun sadiara.
Mana horeng Andi keur nyarengeh. Ogo we dumrapna kapajagra katut kibada teu beda we tinu disampeurkeun maung. Teu mikir nulih panjang. Biribit we. Duanana ngacir ti babaranting, bedogna mah cul we ditinggalkeun. Andi, syukur atuh jalu. Halah beus we mang teh. Kisah Hudi bari ngagentak nguru ka Andi karewak we nangkep bawaning kutu marimana. Puguh sasat nu ditumbuh umur. Duh, Andi alah nuhun ujang. Mang Amir oge ngagentak nyampeurkeun. Pok-pokanana pegat-pegat di barung nada dareuda. Malah panonna mah geus carindak-dak bakating ku ngarasa bungahna. Nah, nuhun we atuh, tos salamet mah. Mangga we urang maruli. Andi saterusna ngajakan balik. Geuning Andi. Ngahaja bae. Kisah Hudi bari ngararet ka Andi anu leumpang gigireunana. Muhun mamang. Ngaraos hariwang abdi teh. Andi bari males ngararet ka bapak kukutna. Syukur jalu. Bisa kumahaeun bibi maneh lamun mamang nepi ka hanteuna. Kisah Hudi ngageuri bari leungeunna mah telepot ngaleng kana punuk Andi. Mang Amir atuh nu aya di kencaeun Andi sandayan jongjon leumpang bari ngadedengekeun nya kaayaan hatena mah moal bina we ti Kisah Hudi. Mangka-mangka manehna mah beunang disebutkeun budakna reuay. Kumaha we lamun seug manehna nepi ka ngarandapan bobor karahayuan teh. Kanca dangu sadayana karena ngabelecet kabur deui ti lemurna. Harita teh manehna mangprung ngambah jalan nu kawana raja. Sanyana mah ngejatna kalebah dinya teh estuning tanpa tujuan. Uguh sasatna anu sabulang bentor lantaran sieun kapanggih kudu jadi bapa nu geus kanyahoan nyusul-nyusul ka manehanana. Tadi mah make aya pikiran deuk mengkol ka lemurna. Tapi dipikir deui tangtu. Kalah ka matak nambah-nambah kasusah sarta kabingung. Sahanteuna geus aya di lembur deui mah piraku we teu hantem we di jujurung supaya indit kacicapar pikeun manggihan gumilar. Harita teh manehna geus nepi ka lembur sadang. Reg eureun heula sisi jalan. Lantaran ngadadak jadi bingung. Kudu kumaha nyepilakueun. Terus ngetan kawana raja sok sieun papanggih jeung nu ti Cicapar. Dek balik deui mapah jalan gede anu berasna kadayeuh. Geugeuh we bingung lantaran teu puguh jugjugeun. Ret kabelah katuhu mireungeuh jalan jajahan ngabulungbung. Teu panjang mikir deui leos we manehna indit deui ngambah jalan rondaan katuhueun jalan gede. Pikirna teh kumaha behna we ka mana we nepina. Jalan teh terus nanjak mudun sarta pungkal pengkol. Kenca katuhueun mayak pak di kebonan palawija malah kebon bako oge kawilang lega. Bedituna sawah keur meujeunna rampak. Imah-imah rentul sisi jalan nu kaliwatan. Nganya kitu masih keneh ancal-ancalan. Malah nu kasebut lemur oge. Suhunan imah teh beunang dibilang tacan gagak naker. Teuing geus sabaraha jamna. Manehna lumaku. Mimitina mangga gedig bangun rusuh. Aya nu diburu-buru. Tapi lila-lila mah ngalenghoy capek. Sedeng kesangna geus ditata dimula ngaragajag kana beungeutna. Geus puguh. Dina tonggongna mah mani geus cipruk ngebasihan bajuna. Ret ka hareup jalan teh kalah ka beuki nanjak. Koloyong manehna kan hanapeun tangkal suren deuk reureuh heula. Ngareret ka sakurilingna tah aya imah-imah acan. Maksud teh deuk menta cai. Kenca katuhueuna ukur sawah. Ngan di behareup pasti aya lembur. Lantaran tembong ting runggunukna tatangkalan. Sarta ting arulangna dahan kalapa ketebak angin. Tembong gelor siga deukeut. Tapi mun disorang jauh keneh. Eta we melewungna sora hayam anu kongkorongok.
kadengena teh ukur hawar-hawar. Atuh rantongna nu keur tutunggulan di saung lisung, kawasna bae anu keur narutu. Bari kentrungna halu kana usung teh dilagukeun. Anu kadengena ngombak banyu, sagedeung les henteu kadenge. Teu lila pecengul deui. Sanajan ngan saukur hawar-hawar kabawa ku hilwirna angin anu nebak ka daerah anu leuwih handap. Dek mulu kadinya we ongkoh panon poe sakedeung deui oge lincir ngulon. Karena gerentes di jero hatena, jung bae manehna nangtung, gedig init deui. Seunggahna nataku mireungeuh tanjakan anu bejedug ka katigaan. Rekuh manehna nanjak. Teu wudu maningaleng hoy. Ngan minangka karasa senangna teh dumeh karasa angin nebak ngahiliwir. Teu beda we ti nu ngahihidan. Matak seger oge karasana kana badan. Sabot manehna keur ngadigle nanjak kana gorobas teh. Tina gawir aya domba luncat kana jalan. Talina amay-amayan panjang naker. Si horeng leupas dina cangcangan. Sarta terus diberi kudu ngangona budak lalaki kira-kira umurna 12 tahun. Lantaran luncatna teh kapal bah manehanana, pogo we karena teh lain deui reuaseunana nepi ka ngejat sugan teh mau nudek nekuk punuk. Si dombanya kitu keneh ari gajeret ari jeret we ongkoh deui reuaseun kanu ngejat anu disangkana dek ngepung manehanana. Sak lompat ka lebak. Tapi tambangna katincak ku karna domba teh malikan nyeak ka lebah manehanana. Ngarasa nyeri beuheung meureun, talina nyekek. Mata keheulna domba teh sanggeusna ngaliwatan ka karna nyeak deui ka lebak. Sarta muih ka katuhun karna lantaran teu bisa kebat. Bogo we tambang-tambang teh ngojot kana sukarna. Bukituna tambang teh beuki meulit kana suku. Si domba terus maksa lumpat ka lebak nutu merapna ka karna. Jadi teu beda we tinu dieurad sukuna. Katambah deui keur sakitulung sena. Nya teu ngalobakeun di pamolah. Gebut we karna ti beubeut. Aduh. Urang ajar domba edan teh. Karena jadi kahudang nafsuna. Sakadapan mah kacapena teh ngadadak leungit. Sarta teu anta parah deui. Syak we manehna ngudag domba. Jekuk we domba teh ditajongan sarta dijejekan. Bogo we nepi ka beberelean. Sarta sababaraha kali ngedeprek nu antukna. Syak we domba teh lumpat mereteng ka lebak. Nah domba batur disiksa Kang. Budak lalaki teh ngagorowok mencerong ka karna bari muringis. Domba gejul deui pikeun sabeuleun. Kusia merenya diheureuyan ha. Karena kalah ka murang maring bari gedig we nyampeurkeun. Pogo we budak teh lain deui sieuneunnana berebat we manehna lumpat ka tonggo. Bari sungutna teu repeh gogorowokan nyebutkeun aya nu gelo. Nu tumerapna ka karna jadi nimbulkeun amarahna. Mun kongang mah hayang seak we ngudag sarta sungut budak teh piraku we teu dibebekeun. Tuman lancang naker make nyebut nu gelo. Aro kaya eukeur mah ngarasa lungse. Katurug-turug budak teh lumpatna meni meleteng lain udag-udageun. Sakiceup geus teu tembong. Kawasna bae manehna teh mengkol ka beulah kenca. Asup kana jero kebon nu sisina dipager ku tangkal baluntas meni kekep. Nya teh sia. Ngarekeun kanu burung ka aing teh. Karena gageleneng sorana bari terus ngarekuh nanjak. Nepi ka luhur jalan teh rata, gek manehna diuk luhur batu sisi jalan, ngareureuhkeun kacape urut nanjak. Ret kanu deuk di sorang, jalan teh ngabulungbung, sarta barala ku jujukutan. Tembong sapanjangna molongpong, taya nu ngaliwat saurang-urang acan. Ongkoh ka lembur teh masih keneh anggang. Urang mana cenah bebengok budak teh. Karena ngagerendeng bari luak liuk nempoan ka sakuringna. Lantaran tetela taya imah deket-deket. Sanggeusna ngarasa rerep meusan. Jung karena lempang deui ngeureuyeuh nikreuh sahayuna. Rada senang ayeuna mah lantaran jalanna rata teu nanjak cara tadi. Ret ka kenca katuhun jalan kebon wungkul. Paroek dipager ku tatangkalan hirup. Tempo-tempo
sisi jalan teh ting jaleg tangkal suren paselang jeung tangkal jengjing. Kerjongjon maneh nikreuh korobas cidong di sisi jalan tina lebah ngagigidigna pagar baluntas aya nu luncat ka jalan breh aki-aki tapi mata kaget eta gerakanana kesit rancingeus kawas lain aki-aki samanea. Red karena beungeutna mani ngadadak ting sariak bulu punuk carengkat asa ngawid-wid tapakuris ngentep sabudeurna beungeut. Iya mangkelukna anu nyiksa domba aing teh. Pokna aki-aki teh garang naker. Memang bener umurna mah geus kecida kolotna. Tapi katempona es tuning jag-jag keneh naker. Eta we waktu tadi luncat oge kapan gerakanana manis sakitu tapisna. Rancingas, cingeus, teu beda we ti budak ngora. Kagungan aki domba teh. Karena bari Malik nanya. Ai, ardale pak. Ditanya teh, kalah ka Malik nanya. Si lain anu nyiksa domba aing teh. Kadengen teh kunyuk. Si aki teh morongos. Petalakuna es tuning ngokop naker. Aki-aki 7 mulut teh kalah napsan geuning. Memang kaula bohongan we deuleu nyilakakeun ka kaula. Karena males morongos. Asana teh pirakan engge aki-aki bet dijieun bingung teuing. Ngarada ge sato deuleu. Teu perlu disiksa ku sia kunyuk. Urang mana sia teh ha? Hayang diwarah ku aing beureu nya. Ai. Aki-aki cokorego teh. Bekah naker sungutna mah. Nah kira-kira moal sakarat kitu lamun ku aing dipitaskeun beheungna. Karena oge jadi nyalwe nafsuna bijil. Eger mah amarahna ti tadi keneh. Pamikirna kajen bener ge. Manehna teh kasebut geus kolot umurna. Tapi geuleuh ku ucap-ucapanana. Mani mata krungseb kadengena. Gagabah sia nya capluk ya bangsat. Coba deuleu. Beung aing geura pitaskeun ku sia. Si aki rupana bae geus teu kawawa nahan amarahna. Sabrut teh manehna narajang. Memang bener-bener garangna teh. Beurepna nu katempona ukur ngan sagede pelok teh. Samberan anginna mah mani matak nyeblak reuwas. Teu da kitu kumaha lantaran meh-mehan we karena kabeunangan kabentur cukang irungna. Sakitu geus meujeunna di kubur teh masih keneh we garang geuringnya. Karena bari ngagentak ngalelepkeun badana dina gerakan sero nyusup. Jerat kagigireun si aki bari nyambarkeun dua ramona dina gerakan cari noktrok. Rokaya si aki teh memang rupana mah geus tokroh-tokroh. Tapi wesena es tuning mata kaget anu yang hareupan. Panena ngagentak ngajengkat narik sukatuhuna ka tukang bari ngagilekeun badana nyerong atuhu. Heat. Dua leungeunna meta nu katuhu dipake ngababuk pigeulang. Sedang nu kenca ngadius mangrupa jurus nu deuk nyatok gado. Nu tumerapna kakarna teu wudu nimbulkeun ngaranjung oge kana hatena. Ngagentak maneh narik leungeunna ngabarengan sukatuna ngangsorot ka tukang. Plos. Panarajang lawan sakaligus geus bisa digagalkeun. Semrut. Ayeuna mah karena ngadiuskeun jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Tapi si aki rikat luncatna ka beulah katuhu bari nyambarkeun dampal sukuna sarta teu mis deui. Geduk ngabentur iga burung. Aduh, geros ya. Karena nepi ka ngagerok reuwas we jeung nyeri. Tapi kakaraku sakitu mah manehna masih keneh tagen. Manehna ngagentak ngagilek ngatuhu bari jurabat luncat ngabarengan jurusna ngadius deuk nimpung careham. Si aki rikat bari ngareundeuk bari terus ngoleab ka kenca sedang peureupna ngadius di handap ngajebrod kana beuteung. Bogoh we karena teh nepi ka ngaheungeut bari ngaheujeun lantaran ngadadak eungap jeung seueul nu lain dikieuna. Badana nepi ka ngajurung gunung teu beda we ti ucing anu manggih kasieun. Sarta kurang-kurang nahan mah manehna teh geus tangtu ngaburusutkeun eusi kadutna lantaran ngadadak ngurel sebel hayang utah. Lain deuk mitoskeun beheung aing kunyuk. Si aki ngahehe petalakuna es tuning ngapanas naker. Alah. Montong baka gede hate aki-aki kokorompong.
Karena nu ayeuna geus memang bener-bener kalimpudan ku nafsu amarahna. Sakilat manehna luncat bari nyebrutkeun peureupeuna. Sedeng leungeun kencana geus ngangkang di luhur deuk ngagunakeun teunggelan ujungan. Si Aki cingceung bari badana mekeh. Bareng jeung datangna Panarajang manehna gentak luncat ka kenca. Duh, leungeun karna ditakis. Bari maksud manehna mah deuk terus nyebrutkeun leungeun kencana. Tapi manehna ngadadak luncat ka tukang bari ngagerok reuwas lantaran leungeun nu ditakis teh karasana teu beda we ti beusi. Antong make ngajat aki-aki edan. Karena nyorowok bersebrut teh ngirimkeun jurusna. Nafsuna beuki ngagugudug lantaran lawanna teh hese naker ditewakna. Sedeng ari manehna geus kabeunangan nepi ka 2 kali pisan. Dong kalah kayaknya capek kunyuk. Ya geura ragap yeuh awak aing, ari bisa mah. Si Aki males nyerowok pinuh ku panangtang. Gerelat. Manehna teh ngejat nyingkahan Panarajang. Kilek karna malik. Bari terus nyusul tepus ku jurusna. Tapi si Aki gentak ngolebat deui ka gigir. Rokaya. Gerakan karna sakali mah bener-bener geus dibalitungkeun kalawan asak. Sakilat manehna ngajorelat kana lolongkrang nu bakal ditincak ku si Aki. Jebron. Jurus gugur gunung ngahanca kana walikatna. Aduh, si Aki ngagerok, bari badana ngajeng jehe, dek ragrag. Heat, teunggelan ujungan ngahiuk, dek nenggel sirah. Tapi si Aki sanajan bari kaayaan posisina kacida gorengna. Manehna geus sasieun nyalametkeun dirina, ku jalan ngagorempalkeun badana ka gigir. Hiuk, cedak we, teunggelan kepang ngapajeg keneungna. Aduh, karena ayeuna mah ngagerok, bari ngajarete, jag we. Jika kuda ngadat. Tapi ari gerakan nama teu kandeg. Ngagentak manehna ngarontok si Aki anu masih keneh ngagoler. Maksud teh lawan deuk dilawanan ku gerakan puyuh diadu. Lantaran tina ngingetkeun tanaga moal sakumarosana. Puguh geus aki-aki ieu. Sanajan bener ari gerakan nama kacidalingasna. Nya ieu sababna nu matak si Aki deuk diayonan ku gerakan puyuh diadu oge. Tapi si Aki anu memang nak gesurti karena karepna lawan. Ngagentak manehna gorentel, bari nejehkeun sukuna. Oguh we, teu salah deui. Dampal suku si Aki teh ngecedak pisan kana beungeutna. Aduh, karena bari ngajengkeng ngagentak nungkup beungeutna, sedang si Aki ngagentak kagurinjal hudang. Sarta teu anta parah deui, terus we nyambarkeun sukuna anu teu mis deui ngabeletuk kana sirah. Untuk merapna kakarna kapaksa kudu ngagoro deui bae. Ku kitu teh mah. Bongana sorangan peta lakuna gagabah naker. Sorogoto narajang nuker ngarengkol. Pedah eta aki-aki anu moal sapira tanagana. Udang jalo. Teu hade gogoleran kitu kawas bolon we. Si Aki ngahehe. Napasna mapanas karna. Setan sia. Ya bener merenya hayang modar. Can nyaho sia teh kaing. Karena bari ngorejat hudang sarta teu anta parah deui sabrut we. Manehna ngagunakeun gerakan badak cihea nyuruduk ka hareup dampaleungeunna duanana meber sarta ngarangkep lebah tarang minangka cula badak. Yakin ngejat bari lirikna rada robah semu kaget. Montong ngejat teu lain hayang dipitaskeun ta beheung teh. Karena bari ngagentak malik masih keneh tetep nyuruntul dina gerakan badak cihea. Mangkelana di sana. Andika teh naonana Ki Darba. Si Aki bari terus-terusan luncatan nyingkahan Panarajang. Nyaho deuleu. Aing mah teu wawuh jeung nu ngaran Si Darba. Karena gorowok. Wah, piraku. Ki Darba urang ujung kulon. Hah? Urang ujung kulon. Karena ayeuna mah nu ngarasa kaget. Reg gerakan badak cihea teh eureun. Nya, urang ujung kulon. Nah, naonana Andika manehna teh. Si Aki nanya deui. Memang manehna teh ngarasa kaget. Barang mireungeuh gerakan karena tadi. Lantaran cek pikirna gerakan eta teh bogana Si Darba. Sobat medokna teh baheula keur waktu babarengan di kontrak Miramare.
Teu nyaho kaula mah. Teu nyaho kanu ngaran Darba. Memang ari ka ujung kulon mah kaula oge nyaho. Wah, piraku kisana. Apan manehna teh muridna Bah Jagur. Si Aki rada sareh ayeuna mah nyaritana teh. Bah Jagur. Karena ayeuna mah nu ngariuk kaget. Ari Andika kapiku mah ka Bah Jagur teh nya. Wah, teu kapiku kumaha. Kan ari Bah Jagur teh guruna Ki Darba. Ari Ki Darba sobat dalit kaula. Kitu tah kisana. Nu batak barang kaula bireung gerakan Andika tadi. Kaula teh jadi rasa inget ka sobat dalit. Bah Jagur mah guru kaula. Karena saterusna nerangkeun maneh. Hutan. Pantes we atuh Andika moal weruh ka Ki Darba. Lantaran manehna teh bejana baheula oge ngalaman apes, bobor karahayuan, dikontrak Miramare, ditandasa ku si Gumilar. Saha? Si Gumilar? Karena beki tambah-tambah kagetna. Gumilar urang Cicampar? Geuning eta Andika oge wau ka si Gumilar. Si Aki oge sarua deh beki kaget. Nya puguh we. Lantaran manehna teh satru kaula. Hutan. Memang manehna ge nya musuh kaula. Jalu anak itu mah urang teh teu perlu mumusuhan. Lantaran ongkoh hidup teh beunang disebutkeun dulur sapaguruan Ki Darba. Sarua we jeung sobat keneh Aki. Si Aki teh nu taya lian ti si Barja jejebolanana Lurah Sukamenak anu ngabawah Cicapar. Nu ayeuna mah tangtu disebutna teh Pa Barja lantaran geus kacidakolotna. Laras we atuh Aki. Upami kitu mah jujutanana. Hapunten we atuh abdi teh. Karena saterusna nyolongkrong ka Pa Barja. Sami-sami Kasep. Aki oge kudu dihampura. Pa Barja bari nyambut leungeun karna. Yap. Urang ka imah Aki we ayeuna mah. Tebih Aki. Deukeut jalu. Nenggang imah Aki mah di tengah kebon. Geranam. Pa Barja bari ngalengkarna nu maksudna deuk dibawa ka imahna. Ret kainjona anu keur nyempot we sisi pagar baluntas. Pok bae kumanehna dititah supaya nyusul dombana ka Lebak. Atuh geus kitu mah terus we laleumpang ngarendeng teu bangun anu tas patelah. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.